Suluh mangis numpuk ya hendak menang 3 kali nyandung we suluh. Ngan aing bingung itu are atuh heuh teu bingung kumaha tekanan ge aing mah. Atuh suluh meuni sakieu numpukna lah tapi aing duit can boga ieu. Wah, aing ingat mending kanu komandan ya aing mumpung sore. Soalnya teh komandan mun teu salah kamari ngajual timba genep mun teu salah. Pasti loba duit nih komandan. Moal enak aing mending berangkat ieu. Woi, Mang, naik ke mana? Lah, di mana teh jelema dak nanyain? Woi, Mang, di dieu yo. Ditanya anak culak-culik teu parogo. Masya Allah Hidaria, pantasan ku yang disaran ganap. Oh, orang dilaluh rolabatan monyet. Bugu mesin bedul. Bedul-bedul dia mana lebenget aing. Mang. Dia lalu Bang. Aing buka piomongan di sakodong yo. Naon deui Daria? Mana makela buka bisnisin yo. Bos nas bisnis Daria doang tabenya arti bisnis. Ai, si Mamang tolong percayaan. Hai video kali tuh buka bisnis yang batu akik. Coba nilai batuna. Kayak aya barang mah tenang yo. Mana coba yang nilai batuna? Bang kumaha? Yo lah enak kantong yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ulah sembarangan dipakai yo. Kudu buka wudunya. Pokoknya mah ya Mang, batu lain sembarang batu ya. Dibawa ke pasar Picung, naik mobil nyampe ke pasar ya. Dibawa belanja lauk, mau duit, menang lauk baliknya. Oh, kebeneran ya? Lain nek sabra dijualnya, nek sabra? Haro, bingung kula maka harga kena he. Soalnya harga nih batu. Lain hargaan kumaha ya maksudnya ya? Atuh ho Mang, ieu langka ieu batu ki ku mahal-mahal teuing gitunya, saking mahalna hargaan. Dibingung ngahargakeunna Mang. Nah, lamun dia bingung, geus kieu bae. Ieu batu nek dibawa ku aing. Ke lamun geus cair duitna, karena ku yang dianterkeun ka dia duitna. Kumaha? Eta mah kumaha kakak eta mah nek kumaha ge, nu penting mah duit aya bae ka aing. Ngoceng. Heeh. Oh, pokoknya mah ku aing ke tungguan kabarna bae nya duitna nya. Oke, siap, tenang. Oh. Beneran bedanya. Oh, geus ku aing nya. Aing nek neruskeun bisnis tadinya di baheula ku aing batunya. Kayak duitna mah. Ayo. Ceng. Doakeun nya. Oh, didoakeun ku Supaya aing. hasil ya. Oh, siap. Lancarnya. Ketipu. Kira ketipu. Milik ieu, kesempatan aing ieu. Nek dijual ku aing ka komandan ieu. Uangna laku ieu 5M ieu. Komo si komandan anu meuli mah bisa ku aing dikelabui. Komandan aing bang. Ai, main comot bae tina sungut batur. Assalamualaikum naon. Bah, mantap dan Mantap ge dia, aing mah ngerokok, bae ketimba-timba dijual. Rosan dan eta ngampilan ngarokok meuni bea timba-timba dijual. Atuh kula nek mandi di mana sebagai masyarakat? Lah, mandi-mandi teuing, kebo ge teu mandi laku. Rosan dan atuh kebong malain deui atuh. Ulah disorokeun kebo. Geus saja, ulah lo ngomong bae. Rokok aing beak tah. Woi, pohon dan engke dan hampura. Dan kada ke meuleuh meuleuh aing dia mun tinggal puntung ge perasa aing mah. Ngaboros ini tamu nu kieu. Atuh hampuran dan panungeunahna ka beuti dia dibanding tungtungna mah. Beuti si beuti dia mah. Emang dia perluan ka dia? Lain ieu dan pugus suluh mangis numpuk iku ari.
Emang acara naon dia meni suluh amprekan nama teh mah. Atuh munggu nama dan persiapan ya mau kebergepan lebaran haji. Atuh ho nya ho yang lebaran haji mau kebal ngan acara naon gitu dia lebaran haji. Atuh munggu nama dan bawa kayang ya aing. Ini aing kadi ge minta tulung, hang ditulungan nih ku komandan. Ada maksud dia minta tolong ke aing, minta tolong naon maksudna? Munggu nama naik barang injem dan Nek pinjem naon dia ke aing? Pinjem seeng. woi, jaga abay mah komandan ngomong. Atuh tama seng di dapur aing numpuk tuh. Kiki geng pensiunan nih dah. Pensiunan naon dia? Atuh pensiunan jualan seng. Masa Allah, palingan meni hidung dia. Orang yang pada tomat tukang seeng idenya. Oh, dan geus lah ulah ngawadul bae. Pokoknya yang kadi ya sabenerna mah mun kudu top mah mana pinjam duit. Atuh lain ti tadi dia mana pinjam duit mah ngomong ti panggeulana ka aing. Laju aya bedan duitnya nya. Aya aing duit mah. Ngeun nginjeman na moal aing ka dia, soalna geus loba bukti ku ari nginjem mah manis, pas nek mayar pura-pura eueuh bae. Atuh moal dan najan teh ge urang ieu lah nya beungeut doang seeng. Atuh kana hutang mah urang siap mayar. Dunia akhiratan hutang mah kudu dibayar. Boh. Jero orang dia pengajian namanya. Aya duit maing mah siap ninjeman. Ngeun kudu make borah berupa barang. Siap teh be dia lamun make borah. Siapa itu mendan? Aya ieu borah naing ge. Naon eta? Yo, borahna yo batu. Batu naon eta dia? Weh, dan atulah salah. Iya batu lain sabatu-batuna ya dan kasiatna ya dan loba ya dan kana ngeuseup dan bawa ieu ngeuseup tapi cuan poho hiji kenjeng epan kana kabeulan dikeuman kana gelas caina rada loba laju diinum cager kabeulanna kana ngalarang da ya dan ieu lamun pake ngalarang da kantongan ya dan cuan poho tapi eta dompet kudu aya eusian duit nu kandel pasti rangda beunang. Berarti ieu mah serbaguna Atuh jelas. Ngeun ulah salah dan loba pantanganna ieu. Kahiji ulah dibawa ngising, encan hayang ngising mah nya. Kadua ulah dibaki lamun can hayang kieu ulah dipaksakeun. Aya hiji deui ieu. Ulah dibahees. Boh. Atuh lain sembarang batu berarti ieu nya. Tama ulah dibawa ki, ulah dibawa ngising. Eta nu terakhir tadi ulah dibawa es. Kunaon jana kitu? Bisi ngaganjel dan lamun di kantongan laju nyeri ngaganggu pan kana hees. Oh, geus kieu bae. Ulah borah-borahnya mending dibeli bae kue eta. Han sabaraha duit dia? Geus dan moal mahal-mahal yang ngajual batu dan minta 800.000 bae mah. Terus henteu murah eta ngajual 800.000 nya. Henteu sakitu ge geus mahal tah ge jaing keur butuh duit ti kuari. Geus kieu bae cekeng mah mending dijangkapkeun bae ta duit di hese mulanganna dia nya. Kumaha lamun setengah juta koe dibayaran ieu. Boh, dan 800 ge aing daek atuh komo setengah juta mah mantep. Oh, geus kuari dibayaran koe nya. Siap. Ya, duitna ya. Tah. Boh. Dan Ya, kuari ieu duit 1,5 juta nya. Ya, kapan teh dihitung deh dan? atuh geus piling aing mah lamun dieu ngacek-cek we ta geus yakin 1,5 juta. Nah, kuari kue nge duitnya nek dibawa di kantongannya. Oh, kantong dasarna Eta ge. batuna. Oh. Dan ngeun eta nu hade dan kudu dibungkusna kudu kain putih. Kunaon kitu? Lain naon, lamun teu dibungkus eta sama sekali bisi tiriseun aju ripuh kudu ngerokan ge. Oke, siap. Kayaknya. Nu ada dia. Oh dan kitu bae nya. Soalna boga perlu deeng ya. Oh, Ya. ayo. Ah. Woi, Mang. Kumaha hasil? Hasil, dibeli 1,5 juta dia, Bang. Oh, Mantap eta. tadina kan aing harang 800. Oh, Cikaing ulah, Mang. Mending 1,5 juta cikaing. Gitu. bolon 1,5 juta. Pan bolon dia. Gede kan ada 800. Nu bener. Ya, aja coba hitung deh. Hiji, 2, 3, 4, 5. Tuh, langen aya 5.
800 mah loba, ada 8 biji ngan 5. Waduh, sugan aing maloba 1,5 juta. Geus mang ulah pusing-pusing. 1,5 juta ge jor teuing lumayan. 800.000 leungit ge. Sabenerna mah eta batu lain batu. Naon? Siki karet. San, Masya Allah. action. Masya Allah. Nanti orang di luar dari Action. Masya Allah. Nanti orang di luar dari ya. Pengen bagi siaran dong. San. Masya Allah. Pengen beli hidung ini aja. Iya. Ulah salah Hindan. Loba pantangan aja. KJ ulah dibagi singkat aja. Enggak. Action.